Nah di akhirat di akhir zaman engke kan orang bakal datang dabah, bakal datang dajjal, bakal Imam Mahdi. Saat-saat dajjal datang ke mejeunah rit anu luar biasa, kemudian gitu dabah. Nah ieu kan aya tulisan kafir inggi surat sabenerna mah lain engke mah dijelaskeun secara nyata. Ayeuna ge ku para aulia Allah mah ku para aulia Allah geus katebakeun. Nu mantak caririk para aulia Allah mah ti penting teh sebab naon ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat, ditarang manusia geus aya bahasa munafikat. Naudzubillah min zalik lamun eta kabawa terus ka akhirat. Nu mantak eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat, jang keselamatan bangsa, keselamatan negara, keselamatan umat supaya saralamat kabeh ge. Lamun Imam Abu Yazid Al-Bistami anu lahir di Bistom baheula manehanana bingung lantaran di negara teh kalut munajat ka Gusti Allah teu pernah aya isyarah ninggalkeun negara Bustom. Maksudna minta isyarah, ya Allah ya Rabb, manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat. Geus kumaha kahayaangna bae manusia nagara teh kieu geuning kaayaanana. Kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha. Nyuhunkeun Gusti abdi teh datangkeun seseorang ka abdi yang bisa musyawarah.